Ahkamil udhiyati ieu pasal teh bade ngajelaskeun pirang-pirang hukum kurban. Janten dina fikih mah kurban teh dina kitab fikih mah bahasa Arabna teh udhiyah. Bidomil hamjati didomahkeun hamjahna ud. Naon ari udhiyah atanapi anu hartosna kurban? Wahia ismun lima yudbahu minan naami yauma idin nahri wa ayyamit tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Anu dinamian ku kurban nyaeta kurban teh hiji nami. Kurban teh hiji nami ngaran nami teh pikeun perkara anu dipencit. Jadi kurban teh adalah hiji nami pikeun perkara anu dipencit. Naon nu dipencitna? Nyaeta sato ingon iraha dipencitna teh yauma idin nahri dina dinten Idul Nahri, Idul Adha, kaping 10 bulan haji atanapi Dzul Hijjah. Atanapi henteu dipencit dina 10 Dzul Hijjah oge. Wa ayyamit tasyriqi atanapi dipencit dina dintenan tasrek seperti kamari di urang. Henteu dipencit ieu nya tanggal 10 tapi tanggal 11. Tak upami tanggal 10 disebut teh hari Idul Adha atanapi disebut Idul Nahri hari raya mencit Idul Nahri teh. Upami tanggal 11, 12, 13 haji mah disebut hari tasrek. Hari tasrek teh kaping 11, 12, 13 tah dina dintenan tasrek anu 3 ieu masih tiasa ngalaksanakeun mencit kurban. Kan upami tanggal 8 haji disebutna teh kaping 8 haji teh hari tarwiyah. Hari tarwiyah teh sakumaha dijelaskeun ku abdi basa khutbah kamari dina khutbah Idul Adha. Hari tarwiyah teh adalah hari mempertimbangkan hartosna teh sabab harita Nabi Ibrahim mempertimbangkan mimpi anu dialami ku anjeunna. Apakah ieu mimpi anu eusina kudu mencit budak teh parentah ti Allah atanapi ti setan. Tadina maleman tanggal 8 Nabi Ibrahim acan yakin parentah mencit teh ti Allah. Disebut we tanggal 8 teh yaumut tarwiyah, hari mempertimbangkan apakah eta mimpi teh perintah Allah atanapi perintah ti setan. Nukat upami tanggal 8 Dzul Hijjah atanapi 8 haji disebatna teh hari Arafah. Poe Arafah, hari-hari Arafah teh hartosna teh hari anu hari mengetahui sabab dina tanggal 8 bulan haji Nabi Ibrahim uninga atanapi mengetahui ternyata eta mimpi kedah mencit budak teh adalah perintah ti Allah. Tos kauninga ayeuna mah kamari mah acan kauninga perintah ti Allah. Nah ayeuna mah tanggal 8 tos kauninga perintah ti Allah na. Tak upami tanggal 10 bulan haji disebatna teh yaumun nahri, poean mencit. Sabab dina kaping 10 bulan haji Nabi Ibrahim siap ngalaksanakeun perintah Allah nyaeta mencit anu janten putrana sok sanaos geninganan kaditu namah tejanten mencit murang putrana Nabi Ibrahim teh da digentosan ku naon? Ku domba. Tah upami tanggal 11, 12, 13 bulan haji
11 12 13 mah disebat nate hari tasrek.